Aduh, ibu tuh lapar amat teh. Nek dahar di mahulap. Cuma ay goreng simut doang. Mentok bloon kena otaknya yang gol poe di parapan goreng simut bema. Nggak baso makelar yuk. Nah duit ke mananya? Jeung beli baso. Mon, kenaon sih dia sorangan bae? Barete aing jo. Barete. Hooh, Barete kunaon ge, Mon? karesel bejo aing keur kieu mah hayang ulin ka mana be? Borosan aing di mah bae moal poe. Oh nya. Benjo, ulin nama jeung bikang ya. Geus balik sih gitu mah. Naon sih? Orang benjo nek nangan Mang Sandil. Aya si Mona di dieu sorangan be. Atuh geus benjoreun heula. Mantap. Tumben-tumbenan ge ulin ti dieu, sorangan bae. Keur barete aing. Keur barete. Si Mona hayang OTW cenah dak. Oh, tamon. Heueuh. Hayo atuh mun, OTW jeung aing yuk. Ulah jeung si Subek dik, jeung aing bae. Si Subek mah kayak ulina sok dibawa ka ruyuk manehna mah. Boleh mon jeung si Tompel ge, jeung aing bae yuk. Ulah aing dil ngajakan age. Ayo mon, jeung aing bae ho. Naon sih lah? Jeung aing bae mon, jeung aing bae mon. Jeung aing bae mon. Jeung aing bae mon aing. Jeung aing bae mon, jeung aing. Weh. Ay nanti ribut kieu. Budak tame teu jarelas. Kunaon budak mon? Bebejak aing lamun budak macam-macam ke sia mah. Teu nyaho teu parurugu. Kieu ka Memet, barudak ribut hayang ngajak si Mona OTW. Oh. Angges kieu bae. Saria hayang ngajak ulin alo aing kan. Kueng diijinan salah sahiji. Nu bener, Met. Oh, tapi syaratna Saria kudu mayar uang sewa 50.000. Diijinan kueng mau si Mona. Nanti sia met, emang naik mobil bisa disewa-sewakeun. Repes ya mon. Ya Mon, kan tadi sia sorangan nu ngomong. Sia bete cenah di lembur hayang OTW. Tuh kan. Met, ulah 50.000 teuing ge, mayar sewa ka si anak, gede teuing, Met. Nyaho, Met. Aya mayar jeung sia, tapi ujung jajan si Mon naik kitu mah. Bodoh amat. Ari dah kita mah. Ayo teu sanggup. Enggeus lah ulah hayang ngajak OTW si Mona. SB di mah meren anak ucing. Oh, geus ge aing dek balik heula lah, dek minta duit heula sugan aya di maing. Langsung dari itu. Aing ge balik heula lah, Met. Oh, Yo, ayo orang ge balik heula. Ayo ge. geraan. Bisa baru ditutup panggil si Mona. Parah sia mamet, aing disaruakeun jeung barang, disewa-sewakeun kieu. Aing lapar mon. Aing neka baso tapi teu boga duit. Atuh ulah numbalkeun aing ge met. Kajilah ka budak doang dia. Lagian kan cenah cak si Benjo si hayang OTW. Hosi kadinya nama. Atuh honggeus sia OTW aing sebeubeuteng di dieu saling menguntungkan meureun. Hanggeus lah sok macek sia bemet. Asa mah aing OTW be. Karesel aing soalna di lembur bae. Aing mah hayang berenang, resep beureun kokojayan. Ah, segala itu geranang encan saat mah kolam renangna ulah kabalik sia. Mah edan sia mah. Yo, sebenarnya tuh buka duit ya. Oh, Mang. Aduh, aing. Padahal mah aing hayang jasa ngajak si Mona OTW, Jo. Atuh geus Mang, ajak bae si Mona anak Mang Sandil, piheulaan ka Latif jeung ka Subek. Hese Jo, duit mah. Oh, nya. Aing geus kieu mah elebeng ku budak. Emang ka Latif jeung ka Subek baru gen duit gitu? Kayana. Ya budak mah balik minta duit ka kolotna. Ari aing minta ka saha coba? Oh sih, tapi jajal deui memang ajak ulin si Monana, kajen ting Mang Sandil teu boga duit ge. Malekeun Jo, awe diajakan ulin ku laki uditan mah. Komo budak bari jeung boga duit mah. Pasti milih budak. Kan aya pribasa kieu Jo ya. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi menurut Benjo enggak nyet. Mang Sandil teu boga duit ya. Budak boga duit. Bisa jadi Mang Sandil menang soal pemikiran. Kok soal pemikiran? Heeh. Geus Mang Sandi saperkeun deui be si Mona, jeung blak-blakan ka si Mona jeung Kakak Memet. Bahwa Mang Sandil teu boga duit. Geus ulah mikiran duit deui. Bagi Benjo duit mah masalah tai. Teu nyambung sama Benjo ngebahas namun sampai memotai segala. Ih, Mang Sandi mah teu gaul, katro teh katro. Bodoh amat, katro los lah, selo. Oh, on back pos siap. Heuh. Garang-garang lah, liur aja. Aing boga ide kumaha cara menang duit. Benjo kita jadi babi ngepet ge. Moal. Dia ge, aing boga ide cemerlang. Kadieu. Bere beja.
kumaha ide aing? Geus gaskeun, asal Mang Sandi bagi ya bela. Nah, karak malo aing ya. Kira Bang Sandi cipok tarangna. Anggota bolok bae manyum si Benjo. Tapi Benjo ilunya otewena. Ih, lu Jo. Kan anjing si Mona OTW naik motor. Terus ya naik di mana? Bisa Mang, ditumpuk tilu. Benjo di tengah naik, nah terus si Mona di tukang. Tas ya, atuh mana di sia mana di aing lah gitu mah. Kumaha sih Mang? Geus si aing mun di rumah ulah di tengah. Si dia di hareup bae kumaha. Hongs ge kajeun lah. Duk dihareup ge, asal mah Benjo ilu be. Geus, ayo urang salin heula supaya rapi. Ayo. Ayo. Kunaon Sepel? Parusing aing bek, tadi aing balik ka ieu mah hendak minta duit. Kalah tadi bere aing bek, ngomongna kieu teu boga duit be teu boga duit. Lieur si aing bek. Sarua aing ngepel teu boga duit ieu. Aing balik ka imah karek endek ngomong minta duit ka emak aing geus marah teh heula. Kunaon ge Mas ya? Geus apal cenah ka aing pasti balik minta duit. Oh, kirain aing mah masih geus ulapun kitu nu beungeut sia. Mae dan piraku kos kitu. Bisa bae lah, lamun kudu ngomong mah bek, beungeut mah soalna pihnekeun bek. Bener be tuh dulu kos bongkong keur ngalalai. Ganeng setompel lah. Ieu tompel apa korong Firaun? Nempel dina pipi sia. Dasar botol kecap. Korong Firaun. Ya Dil, ai 200 mah aya aing. Nuhunnya Des. Heeh. Emang bager jasa, tadi si mah jelema pokona tadi si mah mau dikubur lamun can pae mah ku Benjo. Atuh lah, pirakuna aing hirup kena dikubur. Nu aya ge sia ku aing kubur hirup-hirup. Geus Des kubur bae di kos kieu mah. Percuma hirup ge uhartian. Mas Sandi ngomongna pinekeun. Heuh mah. Geus Des, kami ka ditu heulanya ieu sakali di nuhun ya. Heeh, sami-sami. Ayo. Aing horeng can belanja aing. Nanon ieu dagangan aing nu beak. Woi, aing main agon saria be ditu, horeng saria di dieu. Omet. Homet, juk kumaha jadi mos ya nyawa si Mona ka aing. Mau jadilah Mat. Mau jadi kunaon? Boga duit. Aduh. Haju sia sarua ditip teu boga duit. Pomon. Haduh aing mah aing padahal mah hayang OTW. Nyaho umpang beumpeng sia ku aing disewakeun si Mona kumaha sih teh. Tempo tuh udah karapi. Kunaon budak Met? Barangke tau boga duit. Aduh, kutilok boga duit karunya ieu mah. Ih, Kalatip jeung kasubek mah hirupna kos orai pogo. Telok boga duit. Aya ge orai nu hirupna telok boga duit mah. bener Jo. Emang teu boga duit gitu, Dil? Kasih tahu Mang, kasih paham. Tuh. Jos ya Dil. Berarti sia jadi nyawa si Mona. Atuh jadi dong Met. Mantep karak mah. Geus deukeun gocap. Ya, tenang Met. Oke, resep karak mah ya. Jadi be aing ngebaskom sa baskom. Tapi si Jo, sudah kilu tau OTW. Endek lah, tumpuk tilu ka Memet, engke Benjo naikna dihareup. Nggak usah, sabodo sia. Ya Dil, bawa si Mona. Tapi sampai jam 12 banyak, lamun lebih ti jam 12 kena denda ya lewat 1000. Tenang Met, aman. Hai Mon, OTW. Hayu, tapi kemana ge OTW na? Kemana nya? Nu cocok mau si Mon. Bawa ke hotel be Mang. Ide yang sangat tepat Jo. Ih, hang pai merun sia dak mau si Mona ke hotel mah. Kunaon kitu ka Memet, Benjo hayang ngasaan hes di hotel. Matak beak aing di-unboxing ku Mamang sia benjol aing dibawa ke hotel mah. Teu ngarti Benjo mah. Gas, mau ngerti sia mah. Geus lah hayu Dil, urang nyangan tempat renang bae nu bagus, aing hayang berenang. Oke, boleh. Jadi aing si Benjo mau salinan ya di tas si Benjo. Berarti antar aing heula nyokot salinan. Ayo gaskeun. Ayo kita ngojay. Dadah Kalatip kasubek. Dadah. Heh, Met, jas sia aya cager buger kieu. Atuh emang urang mah cager teh kumaha sih? Heh, Sandil, benjo dek kamarana sia. Berarti sia ngebohong ka aing. Henteu teh, kami mah teu ngabohong kok. Untuk ngebohong kumaha sia? Buktina si Memet aya, cek sia si Memet dirawat di rumah sakit mantes tabrakan. Hah? Budak ngomong gitu teh? Heeh, tadi budak ka imah aing, Met.
Kiai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kamar mana sih yang serapi baik? Kami di ke rumah sakit, Des. Ke rumah sakit. Oh teh, Kak Memet dirawat di rumah sakit. Kunaon emang si Memet Jo? Kecelakaan, keserempet kereta. Astagfirullahaladzim, karunya amat eta si Memet. Oh, terus maksud kami ke dia, kami nek pinjem duit kasih ya, Des. Ya kami nek nong si Memet ujung muli bensin-bensin acan. Oh, udah pinjem berapa duit sih ya? 200 be, Des. Gede amat, Dil. Atupan ujung mawa buah-buahan segala. Kira aku nong Kak Memet temona naon. Oh, Des, ya yau aing pinjem 200 be lah. Ya Dil, ai 200 mah aya aing. Nuhunnya, Des. Heeh. Parah si Sandil, benjo. Nyaho. Mana duit aing? Dia kan, balikan. Haram jadah sia. Iya, Des. Ih, sia. Gocap dari mana? Tuh dibikin kasih Memet. Ya teh. Dia kan. Sia lemdeun anak jelema geus hirup-hirup sia ku aing. Haram jadah sih ya. Kak Memet, gimana nong lagi ide Mang Sandi? Cuma ilun doang. Geus Met, Ini bukan kayaknya. Met, maaf Met, bukan Met. Keluarkan Met, terus sore mancung Met. Haram jadah sih ya. Terus Met, terus di Met. Aduh sakit tahu Mang. Aing geus sarua nyeri. Aduh. Gara-gara sia ieu lah orang ge. Sering. Hubungan baik. Oh, aing mah. Oh saya baik lah. Gara-gara Mas Andi dia. Aduh, nama ngerti. Baik. Aduh. Udah balik ya. Motor segala, Jo. Motor batur nang nginjem. Yaudah. Aduh, saya ge. Pergi, Kang.